Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Kelet. Ayeuna kantun bagian anuka genep walasna. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti palihan Garut Leles. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan arehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngeurah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Kelet bagian anu ka genep walasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Narus nguring ngudung omaha ngayeuna nyai nyanguring ningudangkeun deui tina nyero kubur. Kuring arek ngajakan deui gawe ka maneh Lilis. Bantuan kuring neangan wadal unggal sabulan sakali dina wanci peuting. Celok celok acelok. Nyi Lilis harita acelok-acelokan. Badana anu bau hangru teh ngajanteng gigireun Nyi Suryati. Nganyakan gawe naon nyai? Pangmikatkeun jajaka-jajaka dina satiap waktuna. Kuring butuh tumbal. Anjeun kudu nyamar jadi wanoja anu geulis rupa. Wanoja rancunit pikabitaeun lalaki rumaja anu keur memejeuna belek kesenteng. Laju lamun eta jajaka geus kapikat gancang bawa ka padumukan kuring. Nyi Lilis tembong gideg. Nah kunaon maneh gideg Lilis? Maneh hayang dikeleneng deui eta ceuli? Nyieun kuring nyieun ku si Nyumah Monas nyai. Ulah nitah deui ka nguing. Nguing nyieun ku si Nyumah Monas. Maneh sieun ku si Jubah Bodas atawa sieun ku aing Lilis? Ngaduh ngampun nyai. Nguring ngape
di ngalam umur ni nyikca tengeren-ngeren di dia di ngancam kumanunya nganu nomad came nyame ngulane nyame. Lilis di kelene sia cerita ku aing deuleu mumul pisan sia diterku aing teh deuleu. Cek Nyi Suryati tembong terus nyabut keleneng tina balik bajuna arek dipake nyiksa Nyi Lilis. Tapi dina kayan keur kitu belesat jemrot des jungkal curali-curalit aduh. Nyi Suryati harita anu ngabanting ti awang-awang. Awak Nyi Suryati kot ka ngacuralit. Kurang ajar. Nasahan wis ngabongan kaula. Kurinyal Nyi Suryati gentak macuhkeun deui tangtunganana dibarung ku napas anu ngahega. Saha atuh anu geus ngabongohan Nyi Suryati teh? Horeng si Jubah Bodas. Si Jubah Bodas harita bari pancuh nunjuk ka Nyi Lilis anu ngajirim pocong. Laju nunjuk kan arah kuburan heubeulna. Nyi Lilis teu baha, celok, aclok. Nyi Lilis ngaclok nuju kana pakuburanana. Sanggeus deukeut ti kuburan, las. Jirim Nyi Lilis ngiles jadi haseup sarta asup mubus kana jero kuburan. Sanggeus kitu si Jubah Bodas netep seukeut ka Nyi Suryati. Laju ngagereselkeun curugna kana beuheungna sorangan. Tanda yen manehna bakal namatkeun riwayat Nyi Suryati. Atuh nempo kitu Nyi Suryati beuki ngakidir nafsu huntuna tembong kekerot. Maneh deui Jubah Bodas. Kurang ajar sia. Saha maneh nu sabenerna ha? Ngaganggu bae jeung ngahalangan kana tindakan kaula. Saha andi kanu sabenerna? Si Jubah Bodas teu nembalan. Malah ngadon mere isyarah mangrupa panangtang ka Nyi Suryati. Nyi Suryati keur mah eukeur neuteulik keneh dumeh tadi digencet ku batu gede. Tina pokalaku lampahna si Jubah Bodas. Katambah-tambah rupa beungeutna jadi kolot deui bari awakna bongkok. Harita Nyi Suryati geus teu bisa nahan deui amarahna, langsung ngapelesat narajang ka si Jubah Bodas. Corelat kiu. Si Jubah Bodas gancang mapa kiu cemrot. Nyi Suryati eleh kesit jeung kawaspadaan leungit. Mata kulu angeuna langsung katotog ku siku si Jubah Bodas anu tembong keur ngareundetkeun badana ka handap. Sadar kana kaayaan, Nyi Suryati gancang ngabijilkeun elmu teluhna. Tina dampaleungeunna bijil langgir hideung sagelade 2 ramo. Panjangna 24 sentian, tembong pating karayap. Modar sia Jubah Bodas. Hiat, hus. Eta langgir-langgir teh laju ditiupkeun ka pelebah si Jubah Bodas anu keur nangtung. Si Jubah Bodas tembong awakna langsung ngaceblag ka tukang bari ngagorentel ka gigir jiga aya nu ngacengkangkeun. Rasakeun sia Jubah Bodas, modar sia. Tahakan langgir jeung bayombong sia. Asa menang angin meureunnan Nyi Suryati lelenggakan seuri. Waktu nenjo si Jubah Bodas kakeunaan ku elmu teluhna. Tina sela-sela juru biwir panon si Jubah Bodas tembong ngabarebei getih kental semu hideung. Tapi aneh, si Jubah Bodas henteu kadenge ngagerung nahan ka nyeri. Ukur gulang guling nyekelan beuteung jeung nungkupan beungeut. Les. Tungtung nama si Jubah Bodas ngiles jadi haseup ipis. Ngapung ngawang-ngawang katebak ku angin pasosore. Atuh nampo kitu Nyi Suryati beukit tarik seurina ngarasa sugema dumeh musuhna bisa diperuhkeun ku dirina. Geus kitu mah belesat Nyi Suryati ngabelesat ninggalkeun eta patempatan.
kumaha atuh kanca mitra sadayana ngeunana nasibna Ki Sudinta pon kitu di si Juba Bodas jeung saha nu sabenerna keun engke baris kaguar deui ayeuna mah urang teundeun di handeuleum sieun paranti nyokot ninggalkeun ayeuna urang caturkeun deui lalampahan Jang Apud katut RT Suha anu keur mulang saenggeusna ngarasa kuciwa ku kalakuan Ki Sudinta harita teh duanana nyawe bener kapetingan di jalan gok manggihan warung kopi di salah sahiji lembur duanana langsung nyimpang sugan we aya kendaraan pikeun aya kadaharan pikeun ngaganjal beuteungna teu loba deui mikir panjang gek duanana dariuk dina bangku panjang hareupeun eta warung kabeneran kaayaan di eta warung teh keur sepi keur eueuh anu meuli suwung tinu balanja dagangan dina baki luhur rincak geus mimiti saruwung tereh beak nandakeun eta warung teh kajojo ku nu meuli anu bogana eta warung kabeneran awewe kolot paromanana dareh deh tur somea mangsa ngabagiakeun kanu anyar datang bagea Sujang nuhun parantos sumping ka warung Manunung mangga bade kopi naon sareng goreng pisangna seueur keneh bari haraneut ieu mangga Jang RT Suha jeung Jang Apud tembong silih teuteuk tadi mah maranehna ningali dina bakit teh tinggal saeutik deui gorengan cau teh nah hari ayeuna bet kadada loba goreng cau jeung goreng ulen paranas keneh katempona tapi kajurung kurasa lapar kayaan anu aneh teh teu dipalire oh abdi pesan cikopi panasna 2 gelas kangge duaan mah oge goreng cauna katut goreng ulen ya abdi nyanaknya mangga Pak RT ngalut Pak RT bapak mah hayang ieu goreng comro cek RT Suha barikep kana goreng comro mangga Sujang urujeng ngaleueut cek Manunung ngasongkeun cikopi panas 2 gelas ka hareupeun Jang Apud jeung RT Suha jeung geus jadi ilaharna we meureunnan tukang warung mah laresep ngobrol mun anu ka warung teh tuluy diajak ngobrol keke ari Ujang sareng Akang Duaan teh saha teh ieu teh rasaan mah karek tepung ayeuna mah ka Ujang jeung bapa teh cek Manunung tumanya oh mun nami abdi mah Apud mah kawit di lembur Karangnunggal ari si Akang hiji deui di mana cek Manunung ngarener ke RT Suha simkuring mah Suha mah sami di desa Karangnunggal jawab RT Suha nyatos mulih ti marana ieu teh sareng bade ka mana atuh geuning wengi-wengi kieu lumampah tebih pikeun katilu kali na Manunung tumanya deui ieu teh tos tepangan Ki Sudinta mah mung hanjakal bet kawengian di jalan kaleresan tebih lalampahan teh mah cek RT Suha waktu ngadenge RT Suha nyabit ngaran Ki Sudinta Manunung paromanana tembong jadi robah langit anu tadina cerah ngadadak angkeum marangan mega hideung anu nutupan bulan sapotong lir umpama aya tanggara arek turun hujan kingkilabana langit pating burinyai di awang-awang ditungtungan ku ngacelegerna sora gelap barang jeung kitu seleber hiliwir bau hangru bau bangke jeung bau menyan ka ambeuk katut bau hitut ka ambeuk ku RT Suha katut Jang Apud Pak RT aduh nembe aposnya Pak RT henteu Jang pan bapak oge nanya
Sanu itu Jang, bau bangke bau kembang samoja ieu teh deui. Dina kayan keur kitu beungeut manunung seetik-seetik jadi robah, sungutna jadi ngalegaan semu monyong, sakujur badana ngabeukahan jeung ngajangkungan. Nempo eta kaayaan RT Suha jeung Jang Apud matana jadi barun celik netep ka manunung bari jelung-jeleng tina bangku panjangna ngajauhan kaluar warung. Sanggeus ngajauhan kaluar warung, no atuh les warung kopi teh jadi ngaleungit, robah jadi tangkal caringin anu badag ngarampidak. Imah-imah warga oge sarua robah jadi tatangkalan anu galede. Genderuwo Jang Apud, genderuwo. Cek RT Suha. Oh, surayud ay sumuhun Pak RT. Geuning genderuwo eta teh sanes tukang warung kopi geuning Pak RT. Eta dina leungeun ujang naon Jang? Cek RT Suha deui. Allahu Akbar Pak RT. Ieu mah geuning bangkong korodok, bangkong buduk Pak RT. Temal Jang Apud bari ngaranjuk kaget. Sabab tadi mah anu dicekel teh goreng cau jeung goreng ulen, nah ayeuna jadi bangkong korodok. Memang nya nu aya dina leungeun Jang Apud teh tetehlah bangkong korodok, tinggal sapotong deui geus sidah hirup-hirup lain gorengan cau. Atuh Jang Apud kodka langsung ngusak miceun, langsung pakoek utah miceun anu bieu kadahar. Aduh, abdi tos 2 kali ditipu jurig Pak RT. Nya, bapak teh nyangka aya jurig. Aya jurig bisa nyamur jadi tukang warung kopi. Duh, Gusti. Hapunten abdi Gusti. Atuh berebet RT Suha nu pangheulna lumpat ninggalkeun Jang Apud. Jang Apud gogorowokan ka RT Suha. Antosan Pak RT, antosan. Cek Jang Apud ngagerwan Pak RT anu teu nolih deui ka tukang. Padahal genderuwo mah teu ngudag, ukur nyeungseurikeun kana lumpat. Srong harita duanana terus anjog kana lengkob sarta pating rarandeg eureun lempangna. Lantaran dihareupeun rada anggang keneh, tembong aya aleutan jalma loba marake jubah hideung kukuncungan. Di tengah-tengah aleutan aya nu ngagotong pasaran henteu di kidungan. Kitu we boleh gere eta pasaran teh ngajadikeun si layon dina jero pasaran teh kaciri atra pisan. RT Suha jeung Jang Apud langsung terus rasa hatena pating sareblak buah-buah jurig eta nu ngaleut teh. RT Suha gancang ngenyang leungeun Jang Apud dibawa nyumput ka tempat anu buni jeung poek. Tapi kajajalaneun mah bisa keneh ningali kalayan jelas lantaran sinar bulan sapotong di awang-awang nyaangan ka eta leuweung. Lebah dinya mah teu mendung teu hujan, kasorot ku cahaya bulan. Leuwihna ti eta anu gabring marawa pasaran teh kadenge sora pating grenggem ngalisankeun bahasa-bahasa anu matak teu kaharti kadengena. Hoba, 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 hoba. Kitu jeung kitu we meureun kuduna. Abringan anu marake jubah hideung teh bet ngadon reg-reg areureun. Palebah RT Suha jeung Jang Apud nyarumput. Teu ngomong naon, da RT Suha jeung Jang Apud mah teu ngartieun naon maksudna. RT Suha jeung Jang Apud nelek-nelek kana layon anu aya dina jero pasaran. Eta layon teh nalika disidik-sidik bet usik nyang gigir nyang hareup kanu keur nyarumput. Tur atra pertela anu dina jero pasaran teh tetela bet rupa beungeut Jumadin. Mimiti ge
geus langsung kaget waktu ningali layon usiknya ngigir teh. Katambah-tambah ayeuna anu di jero pasaran teh geuning Jumadin. Atuh pogowe RT Suha katut Jang Apud lain deui kageteunana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu teh nya layona Jang Jumadin geuning. Cik sidik-sidik ku Jang Apud. Bener itu teh Jang Jumadin disebab masalah tempo aja. Mohon laras PRT Kang Jumadin geuning katawis mah. Cuk Jang Apud. Ngan dasar kudu kanyahoan we meureunna. Jang Apud bat ngalengkah ka tukang, terus nincak rokrak jeung regang awi nu garing. Beletrok korosak. Harita disada. Atuh eta nu marake jubah hideung ku kuncungan teh langsung nyingkleung ka palebah datangna sora. Ari Jang Apud kunaon? Adon ngajejek regang garing segala rupa. Aduh. RT Suha nganah-anah. Aduh PRT, abdi oge sanes ngahaja ngajejek regang awi garing teh saking kuruas Pak. Tuh Jang. Itu tuh anu marake jubah hideung duaan laleumpang muru ka dieu. Aduh, beungeut nararata teh irungan geuning Jang. Aduh, cilaka Pak. Urang dipegat dicuri ki mah PRT. Anu make jubah hideung ku kuncungan teh anu duaan leumpangna mungguh teu napakan lemah ngalayang celeng nyaho-nyaho eta dua jalma anu make jubah hideung geus aya hareupeun RT Suha jeung Jang Apud. Gep. Tak RT Suha jeung Jang Apud dicekelan. Kolayang. Duanana dibawa ngalayang nyamperkeun kana rombongan si jubah hideung. Hate mah hayang barontak, tapi awakna ngadadak leuleus taya tangan pangawasa. RT Suha jeung Jang Apud saterusna dibawa indit ti eta tempat. Hoba, 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 hoba. Kitu. Abringan eta jubah hideung teh hubah-hubah. Dina waktu anu meh sarua Nyi Suryati satu tas tarung ngelehkeun si jubah bodas teh. Terus balik nuju ka padumukanana. Paromanana masih katingali marahmai. Imahna Nyi Suryati pernahna memang aya dina gawir sisi curug Gunung Kurumun. Henteu paur imahna aya dina deukeuteun gawir, jauh ka ditu ka dieu. Pikeun jalma biasa mah cicing di eta tempat pasti moal ludeung. Sabab eta tempat jauh ka ditu ka dieu. Waas atuh ku ngaguruh tur seahna sorat cai walungan di handapeun jungkrang. Teu beurang teu peuting, sora monyet sok kadenge pating jerewet, sora suruli kadenge sing jerewit. Kitu teh mah teu aneh da dilandeuh kerep ku tatangkalan gelede. Tepatna mah padumukan Nyi Suryati teh aya di tengah-tengah leuweung geledegan. Nyi Suryati bari diuk di tengah imah. Harita teh kadenge ngagerendeng ngomong sorangan. Aing jadi ingat ka si Jumadin. Manehna dibebaskeun tina pangberokan ku diri aing. Sabab si Jumadin memang geus aya dina pangaruh jeung kakawasaan aing. Heueuh bener. Ayeuna si Lilis can bisa diparentah ku diri aing. Tapi aya keneh si Jumadin. Si Jumadin kudu ditayangan ku diri aing. Sarta warugana bisa dimangpaatkeun ku aing. Cek Nyi Suryati. Sarta saterusna Nyi Suryati indit deui ninggalkeun imahna, sirimna ngabalesat. Teu lila jog anjog ka salah sahiji tempat mangrupakeun guha. Tetela
eta guha teh tempat panyumputan anak abring-abringan anak si Jubah Hideung. Nalika Nyi Suryati datang ke tempat guha katempok, RT Suha terus digiring ke tempat pangberokan anu diwangunna tina sarisig besi. Sedangkan Jumadin mah terus digolerkeun kana batu nemprak anu panggedena serta dilingkung ku nu marake Jubah Hideung terus dikurilingan. Anu marake Jubah Hideung kadang deui ngagerenggeng Ubah, 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 ubah. malah lain kitu bungkul, tapi bari naranggeui parupuyan menyan menang meuleum. Dina kayan keur kitu dingding guha batu belah kidul tembok ngageser lalaunan ka luhur sarta breh aya rohangan gede jiga kamar. Tidinya terojol aya nu nerojol kaluar make jubah beureum eta mah teuing rajana teuing ratuna sabab memang beda dina wandana oge. Eta nu make jubah beureum teh tembong ngalaan tergosna anu nutupan beungeut. Nalika dilaan tergosna geuning awewe eta nu make jubah beureum teh. Beungeutna camukluk ku wedak sarta bibirna beureum ku gincu. Anu marake Jubah Hideung oge ayeuna mah normal, aya irungan aya panonan teu rata jiga tadi. Ngan hanjakal anu make jubah beureum oge leumpangna ngalayang nandakeun mahena oge sarua siluman. Nu make Jubah Hideung langsung carempe nalika si jubah beureum geus datang, laju nyarembah ka si jubah beureum. Jumadin anu ngagoler dina luhur batu terus dikukusan ku beuleuh menyan dibarengan ku ngagalindengna kalimah-kalimah tina eta biwir ratu siluman. Jumadin pangna diboehan lain hartina geus eueuh nyawaan, tapi carana we meureunan kitu. Eta para siluman yang kalak Jumadin ti hiji tempat. Terang Jumadin ku si jubah beureum terus diusap ku jempolna sabaraha kali. Teu lila pucung hul. Ngadadak aya nu muncul tina terang Jumadin mangrupakeun batu akik. Ku si jubah beureum terus dicabut. Tapi karek oge beunang eta batu akik teh dicabut ku si jubah beureum. Ngadadak harita hiji leungeun ngolebat sarta ngarebut batu akik lacu ngagajleng mundur. Curela jeleng siut kap. Kurang ajar, Cupu Manik. Nanaonan sia bet nyangkalak si Jumadin ha? Cek jirim anu anyar datang tetela geuning Nyi Suryati. Cupu Manik anu make jubah beureum gancang nembalan bari namprakeun leungeun. Kula memang resep kana eta barang. Kadiekeun Suryati. Cek Cupu Manik. Maneh mah moal ngarti kana cara makena deuleu Cupu Manik. Keur naon anu kieu? Mendingan ieu maneh mah yeuh ku aing dibere. Cek Nyi Suryati bari miceun salasah bari miceun ngalungkeun batu leutik ka arah Cupu Manik. Belawar. Cupu Manik gancang nyanggap eta batu anu dialungkeun ku Nyi Suryati. Tah, eta jimat keur maneh mah Cupu Manik. Cek Nyi Suryati bari nyikikik seuri. Sedengkeun si Cupu Manik atoheun dibere jimat palsu ku Nyi Suryati teh teu mikirkeun geus katipu. Kabeh ngaronom kana batu koral anu katingalina bet herang jiga batu akik. Nyi Suryati tembong ngadeukeutan Jumadin anu keur ngagoler dina batu nemprak. Laju giriwil. Jumadin dipanggul. Hei, arek dibawa ka mana eta? Cek Cupu Manik melong ka Nyi Suryati. Dasar jurig belegug.
Pan maneh mah butuhna oge jimat lain si Jumadit. Si lain menang jimat, kuring mawa jelema anu jadi milik kuring. Jadi imbas, lunas, taya sangkut pautna deui jeung Andika Cupu Manik. Cupu Manik tembong ngahulang sakedeung, teu dilapok nyarita. Hoglah, satuju ari kitu mah kuring oge. Hayu wadia balat, kurang ngampi. Cek Cupu Manik laju ngajakan anak-anak buahna ngampih ke alamna bari mawa jimat palsu. Tapi karek oge Cupu Manik jeung wadia balatna rek ngarampih kana jero guha. Nah atuh ari ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balat dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.